Narika akal berbentur jeung sara diheulakeun hukum sara kitu. Mungkin kitu. Pikeun urang, pikeun umat. Pancen Kanjeng Rasul cenah waktu hirup di alam dunya pernah Isra Mi'raj ka Sidratul Muntaha pernah ngobrol jeung apa pedak jeung Allah eta khususiat pikeun Rasul pikeun urang teu tiasa kitu. Khususiat pikeun Rasul. Khusus pikeun Rasul. Jadi pikeun memperjelas mah kudu ngabeberkeun tilu. Tilu lah mantap kata nafsul amr eta pokona perkara eta tilu gitu. Mantap tauhid eta dari kata can paham teh seueur ti soledat. Tauhid eta. Kadang-kadang oge sok cik Al-Qur'an kitu-kitu. Cuman teu kahartikeun hewe cik anu teu kaharti lah cenah kitu nya. Sok kitu we ngomong teu kaharti lah. Kan urang lamun akal teu narima, anda teu narima anu ngabenerkeun hukum syara gitu nya. Teu kitu. Jadi orang si akal eta bandingkeun heula teh kitu. Kana hukum syara. Oh aya na Al-Qur'an dan permasalahan tadinya. Berarti akal eta sanes teu narima. Mungkin naon aya mungkin hiji loba perkara anu kongang ayana jeung eueuhna nalika didamel ku Allah aya ya kudu aya nalika teu didamel ku Allah eueuh ya yakin eueuh yakin teu terjadi gitu. Dong urang ningali kadat Allah atepatna ayat Al-Qur'an la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Berarti orang arek memaksakeun ngalanggar kana nas Al-Qur'an. Sanajan memang cek akal eta henteu mustahil cek akal henteu. Mungkin sabab hukum akal mah terbagi tilu wajib, mustahil, sareng mungkin. Mustahil Allah kasifatan ku sifat Adam, relawan sifat 20. Atau wajib wujud kita bako dugin ka mutakaliman. Jaid hiji Allah midamel makhluk. Eta. Atapi teu midambelna fi'lu kulli mumkinin wa tarkuhu. Berhubungan dengan waktu eta nya secara orang kieu bae lah ngomong. Namun keluar dina tauhid Islam samodel agama nu sejen eta samodel Kristen gitu eta menganut paham Mutazilah saresna mah. Makana urang ieu lamun tos ngaos tauhid engke urang uninga aya sing horeng urang ieu aya nu iman indallah wa indannas eta aya nu imana indanas laisa indallah eta kana dugi kadinya engkeun ngan aya nu iman indallah hungkul laisa indanas eta tapi diakui eta iman atau nu diakui mah indallah indanas unggul pakot enta ku Allah cuma salamet dunya bae gitu paling ya engke tingkatana iman indallah wa indanas oge atau wa indallahnya engke tingkatana memang anu iman nu taklid mana ngan teh masrahkeun nurut kana pendapat anu ahlina dina tauhid gitu. Geus kumaha ge jadi mikir teu bisa nan teu bisa ngaji atuh terus gitu, tapi urang teu panggih bae. Ngan urang nyambungkeun ngamasrahkeun diri urang ka jalma anu dina tauhid eta, dina tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah anu bener-bener gitu. Eta sah imanna. Insyaallah eta termasuk jalmi mukmin indallah wa indan nas. Kumaha eta lamun andai kata abi ya. Kita
ngaji untuk terang weh ngan cuma nuturkeun kawas guru cik guru aya ngan teu bisa martelakan aya na kumaha kitu tah apakah eta cukup eta eta teu tiasa cukup teu tiasa cukup kecuali urang ngaji heula ku guru eta guruna nalika kitu bae teu diajak ngaji murid doraka kulisan nungkul doraka ulah gagabah teu ngajak berpikir murid gitu. Kamu pikeun masyarakat biasa gitu kan lamun di jero-jero ya mantap rada riweuh gitu Tamakana orang tetap kewajiban mah pikeun seorang guru, pikeun seorang tokoh, pikeun seorang kiai tetap kudu ngajak ka masyarakat. Gitu. Cara na kumaha ulah cuma masyarakat titah datang ka urang pun kudu diduduk di amben-amben masyarakat ulah ngajak ka majelis bae urang pun kudu duduk datang ke rumahna ngadulur intinya ngobrol gitu tak gitu tanalika orang doang gitu insyaallah seorang guru seorang kiai eta gugur kewajiban kumaha ieu masyarakat taklid ka urang insyaallah eta taklid anu soheh ieu mah urang datang henteu masyarakat datang henteu ka majelis eta tetep mal aya mal gugur moal berat hidup ini berat sebenarnya maka orang ulah jadi amun dina hirup teh ulah hayang jadi kiper bae tapi kiper oge kudu bisa nyerang gitu sok aya bahasa orang etanan pirago cenah anu ngising dengan WC nya ulah kuduna kumaha lamun WC bisa lelembangan anu ngising mahal eta WC eta sabab ajaib kan gitu 2 miliar ya boleh kata tuh mahal eta gitu ya nah eta ucapan kita eta pirago cenah anu ngising dengan WC WC dengan ngising kudu mah cenah ngising dengan WC eta doang endah tapi teu endah eta sabenerna mah timbul ti jalma anu sombong sip mulai speedingan gitu. Rasul kumaha? Kan Rasul mah bukan di samping di majelis sebenarnya atuh berbaur jeung masyarakat. Sifat Rasul gitu kan. Maka sahade nu kurang diturut. Orang itu di samping orang di majelis tempat khusus atau orang ya. Makanya orang eta sebagai kiai, sebagai tokoh cobalah supaya batur ulah segan atau orang waktu tiba orang pakai baju biasa orang ocon waktu batur eta mantuan gitu bae kayak bisa ngasupkeun orang paham agama terus teu karasa ku batur suganda mah lain ngaji orang ngaji bari di mana bae tempat dijadikeun majelis gitu mahal eta lamun kieu nu kitu eta benerna di mata Allah eta innallaha teh mahal eta urang mah kan kadang lain yang disampurkeun bae nya Di mata jelema hargaan tapi. Hah? Di mata jelema hargaan tapi lamun anu kitu. Nu kitu. Di mata jelema, nah padahal indallah jeung insyaallah sabenerna lamun urang kitu eta ngobrol nongkrong segan nanti hate masyarakat ta aing asa diaku ieu ku kiai sabenerna mah eta pasti aing telok ditong ieu nonggang aing jadi wibawa eta makin atau aya kadang orang kan lain ya yang ditayangkan bae urang Wali Songo kumaha Wali Songo penyiaran agama Islam kan gitu ai kuare zaman kuare yang ditayangkan mah Kayak misalkan kayak unian kan kalau gosip oh lah kita malenda namben terus teh ngawal orang tuturkeun gitu ngobrol geus celtuk gitu orang terus teh memang kudu trik eta kudu trik tuturkeun mah kurang obrolan kayak geus eta orang celtuk gitu